Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade naraskeun dongengan anu part kadua kamari anu ayeuna bade dimidangkeun sareng dicaritakeun. Nyaeta temana ngeunaan gelut. Masih seperti biasa, dongeng utami nama nyaeta dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan Legok Kiara. Mangga atuh ka pamirsa wilujeng didangutkeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Legok Kiara bagian katilu. Emot ruas pisan basa hiji poe ngadenge beja si Sadun gering panas. Ceuk indungna geuringna teh saprak tas moro beuri tea. Pedah ulin ka Legok Kiara kitu emot ngahuleng. Buahnya omongan Mang Apin teh lamun ulin ka Legok Kiara bakal terus gering. Tapi naha bet si Sadun wungkul. Apan manehna mah jag-jag belejag. Henteu karasana naon. Tungtungna emot boga kayakinan. Si Sadun mah ukur gering biasa. Eueuh hubunganana jeung Legok Kiara. Kabeneran we meureunan. Pareng manehna ulin ka Legok Kiara balikna terus gering. Tapi dah henteu lila geuringna oge. Tilu poe ti harita geus katemong luntang lantung di buruan. Tadina mah emot teh rek ngalongok, tapi nu geuring siga geus jag-jag deui. Najan kitu, emot teu burung nepungan si Sadun da kababaturanana. Geuring naon maneh teh Dun? Cek emot. Panas tiris oge, muriang sawak awak, walon si Sadun. Geus diubaran acan. Geus, ngan ari nyeri awak mah angger keneh. Pedah ulin ka Legok Kiara kitu, emot luak liuk bisi aya nu ngadenge. Heueuh meureun. Nya hampura basa eta teh uing ninggalkeun. Lain sieun uing mah ngan teu kuat, hayang dahar. Pokna emot tibang nyerengeh. Asa teu kaharti ari hayang dahar terus lumpat mah. Ongkoh apan harita oge tas dahar. Irakung geus lapar deui we. Padahal da eueuh nanaon. Nya ari nasib maneh kumaha harita. Si Sadun panasaran. Ceuk kuring oge eueuh nanaon. Anu ngorosak dina rungkun mah anak kucing. Anak kucing. Heeh. Da uing oge henteu nyangka nu lain-lain. Moal aya jurig di dinya mah. Kumaha lamun isuk urang ulin deui. Mod si Sadun geus ngajak deui wae. Padahal manehna teh can jag-jag pisan. Mung sieun ditinggalkeun deui. Moal atuh, da harita mah engko dihaja. Arek moal. Moal, sieun dicarekan ku emak. Sanggeus dikukut ku emot mah si buris anu tadina begang teh jadi ngalintuhan. Atuh da 3 kali sapoe di parabana oge. Malah aya nama si buris teh beuki lucu. Awakna luis bersih, emot atoheun naker nengdo ucingna sehat teh. Lamun balik sakola anu pangheulana ditanyakeun teh si buris. Bisi can di paraban majarkeun teh. Boh indungna, boh bapana henteu ngahalang-halang kana karesep si emot.
Malah mangapin oge maneh resepen pisan ka si Buris teh. Tara mau dahareun ari henteu di asongan mah. Katambah ka arah gawena deui. Unggal peuting sok nekukan beurit di goa. Ti peuting si Buris sok maturan dununganana di enggon. Heesna sok gigireun emot bae kawas nu embung pajauh jeung dunungan. Hiji poe basa emot balik ti sakola, si Buris henteu kasampak. Puguh bae asa leungiteun. Terus di teangan nepi ka poho manehna teh can dahar. Si Buris ka mana mah pokna ka indungna nu keur nepikeun beas. Nah, ada ti isuk oge henteu ka tembong. Dipipir sugan. Emot ngaberbet ka pipir. Kasampak Mang Apin keur ngamandian domba. Henteu ninggal si Buris mah. Ge, da tadi mah keur ocon jeung hayam dihareup sugan. Cek Mang Apin. Tapi sakitu geus di tangan diburuan si Buris teh teu kapanggih bae. Si Buris kumaha onam. Dahar heula mod. Keun bae ucing mah dangke oge balik deui. Yeuh, ma nyieun sayur asem karesep emot. Indungna nyelengkung ti dapur. Najan hareneg keneh oge. Emot nyamperkeun ka dapur. Gerawan heula Mang Apin, urang tuang kitu. Mang, urang tuang. Emot ngagerot di lawang dapur. Mangga bae ti payun, emang mah pameung. Kop emot kana piring terus ngalas. Daharna ancin naker. Da pipikiranna inget bae ka si ucing eta si Buris. Sanggeus nginum emot asup ka pangkeng rek disalin. Beres disalin, jurut turun ka buruan. Rek neangan si Buris. Aya satengah jamna emot kukur lilingan neangan ucing eta teh. Tapi henteu kapanggih wae. Ngan basa manehna ngaliwat ka sampalan pangangonan. Ka tembong aya barudak keur seserian. Anu sidik mah di dinya teh aya si Sadun. Diriung ku babaturanna. Penasaran. Emot terus nyamperkeun. Rek milu ulin. Keun bae ucing mah engke oge meureun balik deui. Emot ngagerendeng. Susuganan we barudak anu keur ngariung teh rek main bal. Makaning manehna mah resep pisan ari geus sesedeken teh. Ngan emot ruas pisan. Geuning si Sadun teh keur ngaheureuyan ucingna. Ngel manehna ngadadak ambek. Saun, eta ucing uing tong diheureuyan. Eueuh, geuning aya ngembugana euy. Si Sadun ngagagak seuri. Jadi ieu nya ucing pamanggih ti legok kiara teh. Resep euy, matak lucu. Mokna bari teu anta parah deui ucing di cepret satarikna ku nyere. Atuh mani peperengkelan kawas anu nyarieun naker. Montong dicepretan kitu Sadun. Karunya emot mencereng. Tapi si Sadun kalakah ngajakeun. Katambah dipanasan ku babaturanana. Kerawok si Buris ditewak ku si emot. Urang aduhkeun ngerajeng anjing uing. Montong Sadun. Si Sadun hare-hare bae. Si Buris dialungkeun ka hareupeun si Bopi. Atuh bogoh bae anjing teh asa manggih musuh. Si Bopi ngagogok bari rek ngerawas si Buris. Emot beki reuas neng jok kitu mah. Sok sieun ucingna nepi ka pae. Dar bae ucing jeung anjing teh galungan mani ragot. Si Buris mani tapis babalik cetan. Ari si Bopi ukur bari rarangosna bae. Ger si Sadun jeung babaturana surah. Emot tibang olohok.
Ayo Bobi tekuk tah huluna. Si Sadun mah panas anjingna. Kawas nu ngarti deui. Sebrut si Bobi narajang. Tapi si Boris mani rikat ngan kiwar bari nyakar beheungna si Bobi teh. Atuh anjing teh mani gagaikeun nyerieun. Sok terus serang Bobi. Sebrut si Bobi narajang deui huntuna nu ranggeteng. Sagep gepan rek ngegel si Boris. Nama si Boris teh lain nyincet. Tapi kalka terus lompat si Ganu sieun. Si Bopi mani asa menang. Si Boris terus diberi. Lompatna mani nyeleber bakat yang kutarik. Barudak ayeuhan emot beki hariwang terus lompat ngundag ucingna. Dituturkeun ku si Sadun. Palabah tangkal kalapa si Boris nyincet. Terus nerekel naik. Ari si Bopi lompatna kalah kami lepas. Teu nyahoan lamun si Bopi lompatna kalah kami lepas. Deket tangkal kelapa teh aya lombang jerona keur. Si Bopi tuluy tigedeblus. Terus gagaikan di jero lombang. Nenjok kitu mah si Sadun jadi malik rewas. Ret ka emot nuker nyerang dumeh ucingna bisa macikeuh lawan. Ubaran si anjing uing. Si Sadun mencereng. Salah saha atuh. Alah lamun eueuh ucing maneh mah mau nepi ka tigebrus kana lombang. Da anjing maneh mah babari keok. Eueuh kabacus emotnya kakak. Si Sadun beuki amek. Banget nepi ka beureum. Seak leungeunna di hembatkeun ceprot neunggel pisan kana banget si emot. Barudak nu sajena terus urak ngarasa dibongohan, emot jadi malik nafsu. Dar bae galungan mani papuket. Gogorentelan dina juku. Mimitina mah emot kadeseh da puguh ngalawan si Sadun nu awakna nya badag, nya jangkung jiga urang. Tapi emot teu eleh akal. Si Sadun ditindihan, leungeunna dikencet ku tuur. Terus diprakpek lebah beungeutna. Teu bisa mangga puliah geus kitu mah. Ngan hing bae si Sadun teh ceurik. Untung teh kaburu aya Pak RT ngaliwat ka dinya. Nu keur papuket rek dipisah. Datang ka imah, ma emot reuaseun nenjo emot barengep beungeut. Mang Apin oge milu kaget. Emot sina ngagoler di tengah imah. Beungeutna nu barengep dibaluran ku ketan hideung jeung cikur beunang ngabeb. Pentingna emot ngahaha rurungan nahan kanyeri. Karasa pisan aya mah urut di teungeul si Sadun teh. Nya kumaha mimitina cenah. Apin, apan sasarena oge emot mah tara gelut. Cek Pak Emot anu kakara balik taju. Di perkara ucing saurna mah Pak, walong Mang Apin anu keur diuk di tunjangan emot. Ucing sumuhun. Tadi teh cep emot leungiteun ucing basa dipilarian kasampak keur diheureuyan ku si Sadun. Malah terus diadukeun jeung anjingna. Tapi kalah ka anjing si Sadun nu eleh. Digebrus kana lombang. Si Sadun malik amek dar bae galungan. Lain salah emot atuh. Ulah dilawan si Sadun mah. Mon maklum budak babarian. Indungna gegelendeng. Emot henteu nembalan. Ari si Boris kalahkah ngajentul gigireun emot. Kawas nu milu sedih. Tah itu pamiasa dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Legok Yara anu bagian katilu. Nah, lumayan nya rentetana nyambung tah dongeng. Janten ieu teh neraskeun anu pikeun ngeunaan si Borisnya ucing
pamanggisi emot nu basa di legok kiara teh ngan aneh teh ieu naha kalakuan babaturanna meuli kitu pisan nya main udah adu sangkilang geus deukeut saamengan nya malah pedah ku sato oge jadi masalah lah ampun ya eta teh cerminan jalmi anu osok mangpaatkeun kalemahan batur tah itu paling teresep tebihkeun tinu sifat nu kararitu eta makna carita nu ku abdi singkep di dieu itu pamirsanya insyaallah lah ditebihkeun tinu hal-hal sarupaning kitu insyaallah mun atuh kitu pamirsa mungkin dilajengkeun deui di bagian anu sanesna deui nya mangga atuh Ujang Combro bade pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.